Benar gak? Gubernur berkomitmen menata Garut Selatan, tapi rakyatna kudu nurut. Setuju? Sabab Garut mah ye sagala aya jeung sagala boga. Belanda nyebutna Garut teh Swiss Panjapa Swiss. Ketika Charlie Chaplin pernah kadi ayeuna Charles Chaplin ge kadi. Benar gak? Artina naon eueuh di Garut? Gunung nu alus aya di Garut. Sagara nu endah aya di Garut. Jaket kulit nu alus di Garut. Domba nu alus domba Garut. Jeruk nu alus jeruk Garut. Dodol ngena dodol Garut. Sapatu meh pageuh disol kusol sapatu urang Garut. Lamun buuk gondrong diteuk-teuk pangkas rambut urang Garut. Jeger ge 3 profesor 3 tukang gelut urang keprok penyanyi urang bintang film urang profesor doktor urang pejabat urang penjahat urang lain urang enggak urang Garut mah balag yang diaku kabeh imah iya boga carita naon cenah caritana ikuring kunaon ceuri kieu caritana kumaha berbasa kuring jadi bupati Purwakarta kuring tukang nyaba kagak ieu nu sok bantuanana bapak ade ginanjar awakna jangkung etap orangan jeung euis tepi ka sancan keur basa di sancan kuring nyeun lagu judulna ngahiya kuring nyeun kareta kencana ngaranna Ki Jagarasa mahkotana mahkota binokasi keur kuring can nyaho naon mahkota binokasi alun-alun ngaranna alun-alun Pasangrahan Pajajaran make